wargi para ikhwan ku abdi anu sorangan bade ngaos kenagoman tentang penting pengajian para santri para wargi umat lamun eker ngaji sing perhatikeun kiai ulah kalah ngorek ceuli sabab ngaos teh pitulung supaya urang teu linglung boga ilmu tangtu untung ke salametna ditungtung cara anu maca Quran tapi henteu ditajwidan macana bari nundutan gadona undut-undutan teu caramu nonton TV sepak bola sinetron tahi ninggalna menitaliti apal artis hiji-hiji ieu zaman lucu pisan jalmi leuwih resep dandan batan angkat pangaosan ngagidi isin-isinan pami angkat ka festival palami-lami jeung awal ngaos mauina enggal dasar bujur da asepan kacarita hiji desa masjid ahing jeung lalega molongpong eueusina tinggal aki eueuhuntuna sabab kitu bapa-bapa salagi mampu mah bentar tinggal budak jeung istrina pariksa bagan salatna sabab lamun teu kitu salat siga hayam nyatu siksa dina neraka tangtu orai maco kana hulu sabab kitu dulur-dulur sa Islam sa iman akur hayu ngaji hayu tafakur Quran hadis masing masyhur sakitu ieuna dhaman mugi jantan perhatosan nu saena yu candakan banyola